bayangkan indung Masya Allah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae di isangan di pandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing ade budak besi kahau sing ade besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh-deudeuh sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapak lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapak ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ta'alau kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir-kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaula bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat cik coba kumaha man cek Abu Jahal kami aya ngadengekeun instruksi pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah siapa nyinggung aing ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran ieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsan nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'an nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya
beres ti kelebu sorry ya nu mana nu ti kelebu tah beres ngandung kapan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun ku eta naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deuk ka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung deuk kondangan deui itu ulah lah cak bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus ka deuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendam deuleu di tukang geus bagusna nu jelas pan lain kitu nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku ari geus 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedangkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kulaun keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah tapi kok jadi pikiran ulah urusan kakawasan Allah tambah warinya ngabeten ngahejeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semadi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu meunang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh-deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bongan nah pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang ai bapana kajeun kana jebur nah
emang kudang itu tilok balik. Berarti nyandung ya. Bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung. Atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian. Ngomongna atuh lah kos ditu nu tenang atuh. Mun sih ngomong sok kitu, Bang, tenang lah lo. Budak. Hese ngomong jeung nyandung mah. Teu kaharti kitu ku urang. Berat. Aduh. Lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge. Hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung. Beres nyandung, mulai guys. Tuh, deuleu setan datang. Nyaho aslina urang setan berarti. Padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan. Tuh, setan datang tuh. Eta nyaho aslina urang. Cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh geus teu kuat pokona jandung geus. Di setan-setan di juri-juri urang asli na urang kanyahoan ku ari. Oh, berarti aing setan. Tah, maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun 3 bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore, datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Moal aya anggeus. Anggeus-anggeus paeh bae eta geus. Nah, hiji Allah tusiku bi syia. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masyaallah. 2 nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur. Besi ngabahayakeun ka harta susah nemantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mak sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dia teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh
KB cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka ditunda tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama KB larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon hiji sekian, eselon 2 kasih, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudna supaya keyakinan ka Allah mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae aya teu masalah ai sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh Kak ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah ka Allah. Capoe dua poe Kak
orang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bah manggoda atuh ai butuh pangkasia tuh ai aing dibutuhkeun cek nyana ai di paraban teu eta ai paraban urusan Allah ai butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum salam ai maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelem eta anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi aya zuhud nu asli mah kos itu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bikeun ulah datang ka diendekkeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mamisah Junaidil Babaghi Sisri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh kan telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupakna geus teu kuat
dele kumaneh luhur di dele tuh geus dibukakeun kasak berarti di dele di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal numere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas digeran di inum di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah waka zuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan urang keur ngadahar jago aya kotok jalak eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha. Kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cekna mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan eta kos gitu tah cek sama dogeun teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan kanyahoan wah buki sieun bae ayo
Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep dah. Wow, atuh. Kedatangan ku Ki Marupil Furki pohar jasa. Calik. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan nu boga imah sama Marupil Kuri jeung murid anyar Zuhud Bantat teh. Dah. Cek sama Marupil Kuri. Dah ka muridna. Kan lamun can aya izin ti guru moal. Dahar. Begitu sama Marupil Kuri ngadahar sate hiji, ngahanem lagi. Didelegeun kuduaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah kunyana. Ku sama Marupil Kuri. Endah dikado aku. Ke sekolah bade pamit bae. Sok dahar-dahar belum pamit. Atuh geus pamit tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ye kajian kumaha ge. Sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh masalah sakieu teh. Mena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula, ya kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar. Aduh eta satena kunyana diicip-icip ngajeng balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang mah terus teh ya urang ngadahar bangke kan. Tuh. Atuh pan ieu bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jaraha pan. Atuh teh jaraha urang biasa bae. Dek bangket teh naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung, aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe paehnya. Pan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh aing mah ngobrol terus ya Allah. Oyang cenah aing. Kos kitulah kutubul aulia. Lu mantap geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat di bejaan ku Allah dahar di bejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah terus sekedar ilmiah jangan ramekeun negara, urusan politik, bae jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA? Jeung SMA jeung asad da bedana. Taruah tama ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang beda da sakit sarua jang darajat lah tetep ngantren. Ieu besi sing hade di lembur-lembur urang
aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas santrenna di mana heula sabaraha tahun mas santrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum obat wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu eueuh teh we aya anu eueuh teh oh aya moal emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang oh nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah embung pan aing dikiki di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol jadi aing mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu adi di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah teh heula ieu mah kiai aya di loba jelema aya murid embung tapi sorangan boh tah eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa bah bos keur nundutannya jelak bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qawad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam kuari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmah ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen
eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah temen kos kitu ya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nulis diceritakan wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam bissawab